paling dia sepertos Syekh Abdul Muhi Pamijahan. Sok sanos beliau jasadna tos teu aya, tos wafat, tapi karyana dikenal bikin ka ayeuna. Buktina kumaha? Tong bujeng-bujeng urang Pamijahan, urang Bandung oge termasuk urang pan sok maksakeun tadinya. Itulah istimewanya jalmi soleh. Jadi bisa mampu ngagerakeun umat teh tong bujeng-bujeng di masa jumenengna sekalipun tos wafat masih keneh mampu ngagerakeun umat keur berbuat kahayan. Ngerti kitu teh? Terus urang kumaha kan urang siga kitu. Ngeres bawa urang mah di kapae teh tingan nyamperkeun di moal. Sok lajeng nyamu tuluy kadinya. Lah radio we sadanteng subejaan. Beri deui keluar sugihan. Itulah kehebatan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng ayeuna urang emos bahwa ayeuna teh sasih Ramadan. Sasih Ramadan. Said Abdullah Al-Haddad ngadawuh, "Ya ma'asyiral ikhwan, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra wa jannibna usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula anna syahra Ramadan syahrun azimul qadri." Gancangna carios mah ieu. Pertama, ieu Said Abdullah Al-Haddad ngalangkungan kalimat anu nemeh kumajak ka urang sadaya ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadaya digampilkeun dina urusan-urusan sae, ditebihkeun tina kasulitan, amin. Terutami dalam rangka nyuhunkeun ampunan, nyuhunkeun keselamatan ka Allah Subhanahu wa taala fil akhirati wal ula. Keur kasalamatan akhirat oge keur kasalamatan dunia. Amin ya Allah. Seolah-olah dia Syekh Abdullah Al-Haddad teh ngan teu ilahar ngeueuh di kampung mah bahasa teh disebutkeun. Perlu Anda ketahui teu ilahar di kampung menyarita itu. Perlu Anda ketahui bahwa di lokasi lain saya sama bahasa Hindunya atau bahasa Hindu anna syahra Ramadan syahrun adimul qadri. Priyogi kauningan urang sadaya bahwa sasi Ramadan sasi adimul qadri anu kacida agung darajatna mungguh Allah sareng mungguh Rasul. Naon sababna? Sabab sasi Ramadan teh sayyidus syuhur, rajana bulan. Faradallahu siyamahu 'alal muslimin wa katabahu 'alaihim. Sehingga Allah geus mardukeun ngawajibkeun ka sadayana umat Islam kudu ngalaksanakeun saum sasasi dina sasi Ramadan. Mana buktina? Surat Al-Baqarah ayat 180. Jauhan Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Satu lagi dari apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tattaqun ada apa nih? Singkat kata, bagian daripada makna kalimat jelas bahwa sasi Ramadan jelema diwajibkeun berpuasa keur ngadidik supaya jelema takwa. Nangari takwa imtisalul awamir wajibina nawahi, turut tumut
karena perintah Allah oke ngajauhan lebihan menghindari dina naon rupi anu dicegah ku Allah Ta'ala. Tatakun bahasa Sunda mah sering kali dibaros di ulingakeun takwa teh lain sieun ku jelema sieun ku pangeran, lain sieun ku jelema sieun ku pangeran. Sabab lamun jelema sieun ku jelema sieun ku makhluk urang contoh we keur wudu pan saradaya ge puasa teh laparnya dan memang diinstruksikeun anak kudu kitu sina lapar. Mun urang keur wudu keur abdas tengah siang tengah poe keur di mana poe ereng-erengan pan nalika wudu teh disunatkeun ketemu tuluy keur ketemu teleduk geus saeutik insyaallah pamajikan yang mau apal mah anak urang mah apal keur ketemu teleduk geus saeutik we tong loba teuing getobak mah apal mah tapi urang teu berani. Naon sababna? Itulah anu disebut takwa. Ibarat nih pertos kiai anu sanes nyontokeun aya jelema naik motor nerobos lampu beureum nerobos lampu beureum anu kudu nangis cina kudu beureum jeung nerobos akhirna dicegatlah ku polisi sampai anda periksa SIM, periksa STNK, tanya STNK ayah, SIM ayah. Terus nah apa imane nyebrut wae, ya apa lampu, belum apa, nah atuh nyebrut wae, kata apa ayah apa polisi, cenah itu kan jawabna. Kita lain takwa gitu mah. Ya apa tuh kan polisi gitu. Sunan GS kan. Ya sebelum subuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sapali keistimewaan daripada sasi Ramadan dina surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Sapeting Lailatul Qadar eta leuwih alus tibatan 1000 bulan. Kada ieu bahasa teh ulah saeutan teh ulah ukur dijadikeun lipstick decoration. Abang nyata. Ya. Ulah ngan saukur dijadikeun bibir belaka tapi jeung hate. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sapeting Lailatul Qadar eta langkung sae tibatan 1000 bulan. Coba kurang itu. Tong wakang hitung padilah ngitung durasi waktu we. Sabab naon? Lamun 1000 bulan teh sama dengan 83 tahun 4 bulan. Beres gitu teh. Sok 1000 bulan teh adalah 83 tahun 4 bulan. Dan 1000 bulan mah 83 tahun mah mung 880 genep bulan. Can pernah hitung kitanya. Can gitu. Menghitung basis mah. Mina. Menghitung rugi. Can. Kasih ini aja pahala. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sapeting Lailatul Qadar eta leuwih alus tibatan 1000 bulan. Sabab ari 1000 bulan teh 83 tahun 4 bulan. 83 tahun mah mung 880 genep bulan. Wal alfu syahru aksara min salasin wa samanina sana. Langkung seueur tibatan 83 tahun. Sedengkeun coba urang. Dengan haja-haja ibadah 83 tahun
pujeng-pujeng deknya ibadahna umurna teh can puguh nepi. Lamun urang nyanak standar yuswa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Rasul teh yuswana teh 63 tahun. Coba ieu sarebu sapeuting Lailatul Qadar leuwih alus tibatan 83 tahun. Langkung saya tibatan 83 tahun. Teras kelangan keistimewaan deui sasi Ramadan dina surat Al-Baqarah 185 disarioskeun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat Furqan? Ayat Furqan? Iya. Ada di situ. Ini surat Al-Baqarah ingat. Jauh di ayat yang surat Al-Baqarah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mudah-mudahan ada jelema Furqan. Hebat saja banyak ngaran ke Furqan tamhan putih teh ajengan Furqan. Terus jadi kolot cek ini ada abah Furqan. Itulah sebagian daripada keistimewaan sasi Ramadan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Di mana-mana jelema nyorang sasi Ramadan, maka hendaklah kita jelema berpuasa sabulan. Saur dina Al-Baqarah ayat 185. Saur Allah syahrul Ramadan, ari sasi Ramadan teh sasi di mana dilungsurkeunana Al-Furqan. Dilungsurkeunana Al-Furqan. Kali deui sasi Ramadan teh bulan di mana dilungsurkeunana Al-Furqan. Ini mulai. Al-Quran dilungsurkeun ku Allah Ta'ala teh dina sasi Ramadan di Lauhil Mahfuz ka Baitul Izzat langit dunya. Di mana ieu Al-Quran dilungsurkeun teh jumlatan wahidah minal lauhi ila Baitul Izzat. Kacang tersusun lir seperti hal Al-Quran ayeuna. Di mana surat Al-Baqarah, surat Al-Imran dan seterusnya. Dan gitu haikam. Can gitu. Dilungsurkeun di sana usaha, di sana ku malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Jibril proses daripada nyanak ieu Al-Qur'an teh dina jangka waktu 23 tahun. Ari 23 tahun teh nyaeta muddatul wahyi. Nyaeta waktu lungsurna wahyu. Jadi wahyu Allah Ta'ala dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dina jangka waktu 23 tahun. Itulah proses lungsurna Al-Quran secara mufarrad, secara pisah-pisah seperti ayeuna 23 tahun. Oleh sebab itu kurang kahartos. Tadi yuswa baginda Nabi teh 63 tahun, sementawis proses lungsurna wahyu atau Nabi lungsurna Al-Quran 23 tahun, berarti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawitan nampi Al-Quran, ngawitan nampi wahyu teh di yuswa sabaraha. Sok sebut kusaraya. Ari kan jadi jelema bagja. Berarti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawitan nampi wahyu, ngawitan nampi Al-Quran teh di yuswa
40 tahun. Itu orang umur 40 tahun bisa dari mana kira-kira? Bakti. Nah, sementara Rasul diwafatkan ku Allah Ta'ala teh juga 63 tahun. Tuh. Terus celana. Sanggatan melirik karena pikirna. Yang sebelah itu. Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawu Ramadan ila Ramadan wa Jumat ila Jumat wa salat ila salat mukaffiratun lima bainahunna idza dikun batil kabair. Di Ramadan ka Ramadan, di Ramadan tahun kamari tetikeun ka Ramadan tahun ayeuna eta teh jadi kafarat kana dosa. Bahkan sanes eta tidak Rasulullah. Wa Jumat ila Jumat, di Jumaah ka Jumaah jadi kafarat kana dosa. Wa salat ila salat, di salat kana salat jadi kafarat kana dosa. Makana lamun teh mah tahun kamari jelema nu teu puasa teu kafaratan kana dosa. Sepanjang satahun di tahun Ramadan kamari dipikeun ka tahun Ramadan ayeuna. Wa Jumat ila Jumat, di Jumaah ka Jumaah jadi kafarat teh kana dosa. Makana lamun teh mah Jumaah nu pageto nu kamari amat kitu nya. Jumaah nu kamari amat teh Jumaah teu kafaratan kana dosa. Naon jeung diareureun ke Jumaah teh? Teu kafaratan dosa samieu tah. Mukaffiratun lima bainahunna wa salat ila salat, di salat ka salat jadi kafarat kana dosa. Jelema salat lohor, beres salat lohor anu dalam tempo yang singkat-singkatnya kitu nya salat lohor. Beres salat lohor, memeh salat asar teh beureun eta teh jelema teh loba ningali, loba ngadenge, loba ngalengkah, loba ngawaduk kakafaratan. Begitu salat asar, dosa anu dilakukan ti lohor ka asar kakafaratan ku asar. Nya kitu deui ti asar ka magrib, nya kitu deui ti magrib ka isya dan seterusnya. Ramadan oke kitu, di Ramadan tahun kamari dipikeun ka Ramadan tahun ayeuna sapanjang dosa anu dilakukan dina tahun eta kakafaratan ku Ramadan ayeuna. Oke di Jumaah ka Jumaah. Sepanjang eta jelema teu ngalakukeun dosa gede. Dosa gede mah teu bisa kafaratan, dosa ali. Makanya sing konsisten lah, baik itu puasa Ramadan, baik itu sholat Jumat, baik itu sholat anu 5 waktu. Terus saur Syekh Abdullah Al-Haddad didhawuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ramadan syahrus sabri. Ramadan teh adalah bulan sabar. Bulan sabar. Sabar. Sabar we can magrib mah. Aya tempe hangat can wani ngahuapkeun. Aya tahu hangat can wani ngahuapkeun. Pek tempe huapkeun. Asal santos mah pek tahu huapkeun. Asal santos mah pek pamajikan. Pek pemajikan sinang ngahuap asal santos magrib kaget terus magrib sudah ada angan saya tidak tuh terus magrib terus taraweh Terus man adroka Ramadan sapalina hadis Ramadan teh sasih sabar. Sering jelema nu sabar pahalana teu aya deui dua surga. Surga. Tadi teh pun teh nya teh ayeuna teh
aja kata dia semuanya madrasah gimana kita sana sebulanan umpamanya apa bulanan mau tarawih gitu. Dia balikan. Tarawih banyak ke tarawih oke apa bulanan sampai ngaji mah di bulanan ngaji namun sababna harus mana tarawih dengan ngaji kalau kena ngaji tarawih mah sunat ngaji mah wajib nah hari tarawih tuh baik ngaji eueuh iya teh lain lipstick decoration itu lain kebungkur rahimahullah Mama Sujani si Harasas santri ibu ribuan teruskan ke mana nasi anu taraweh di kobong ditinggal di permutolaan lain ditinggal dan di permutolaan oh baik taraweh ke permutolaan oh itu surti dulu teh karena naon ngaji mah wajib taraweh masuk sunat atuh ayeuna urang ngaburu taraweh aya ngaji teu sarua jeung mulu dulang ngalepaskeun kalina kalina pusing teh puasana hari jarak jauh-jauh jadi jujur alang-alang di teang aya pengawasan teh di ieu itu kakuan san gitu nya sakabatur nyari sabuna